Sanjaya Garang asli na soba Gelar na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng petepang dangu dari serang akinya di acara dongeng Sunda ti kandaga tepas Sunda. Pemirsa sadayana alhamdulillah urang tiasa riung pulung deui ngalangkungan udara sareng gelombang anu sami di media YouTube-nya. Mugi-mugi atuh sadayana pemirsa di mana bae ayana dipeparinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampir rizkina. Oge tebih tina balain amin ya robbal alamin. Pemirsa sadayana urang ngeureuyeuh deui rasieun hanca anu katunda lampahna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina hiji cariyos anu judulna Ratu Candana Sutra. Ayeuna nincak kana bagian ke-47 kumaha jujutan atanapi terasan ieu lalakon urang Bandungan wae sasarengan sakadap deui. Ulah hila pemirsa kangge nu nemean manco nu nemean ngadangukeun mangga ulah saasanya di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana para wargi mana bae nu parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Atur nuhun. Urang sasarengan ngareah-reah seni dongeng Sunda supados seni Sunda tanapi seni dongeng Sunda teh tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, parah samakna sor bajigur sareng katimusna mangga. Kaparayun sadayana prung Nyai teh ngarasa sedih sabab si Aki kepengaruhan ku carita palsu Ratu Candana Sutra anu nyebutkeun lamun Jawara Pedang Dewa maling kita pusaka milikna. Nyai geus nyoba nyadarkeun si Aki yen asa pamohalan Jawara Pedang Dewa maling kitabna Ratu Candana Sutra, tapi si Aki teh mani keukeuh. Si Aki embung ngadenge ku sabab eta Nyai rencepan nuturkeun si Aki sawaktu si Aki indit pikeun maluruh Jawara Pedang Dewa. Sangkan lamun seuk aya kajadian naon Nyai bisa mantuanana. Ceuk galengan hate nyaritana bari rada haharewosan. Nah Nyai percaya lamun kuring teh Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa walon Sanjaya malik rada ngaharewos. Percaya pisan sabab Nyai masih ingat kana rupa Kanda rupa Akang sawiosnya disebat Akang supados tamih loma tamih akrab karawosna. Harita Nyai ningali sawaktu Akang di Pasir Sendang Karamat, tapi ka ayeuna ge Nyai teh teu bisa mapohokeun rupa Akang.
Cek galengan hate ngakangkeun ayeuna mah sabab nyebutkan nama pandicaram ku Sanjaya. Tapi pan akang mah teu mau pedang beureum, eta anu nyieun si Aki teu percaya teh. Tapi dah Nyai mah percaya pisan Kang. Keun we si Aki mah teu percaya ge. Malah lamun si Aki percaya engkena malah newak akang. Nyai embung hal eta tepi ka kajadian. Sabab Nyai apa lamun Ratu Candana Sutra sabenerna mah lain jalma bener. Manehna teh licik jeung kejem. Si Aki ge sabenerna mah henteu resepeun kana Ratu Candana Sutra teh ngan bae kusabab ngarasa kahutangan budi. Daek teu daek atuh sikep si Aki teh kudu hade ka Ratu Candana Sutra. Akang ulah ambak ke si Akinya, ulah ngalawana. Sanajan engke si Aki apa lamun akang teh sabenerna jawara pedang dewa. Lamun ke akang ngalawan kumaha sikep Nyai? Teuing atuh Nyai jadi bingung. Tapi nu jelas mah Nyai bakal sedih Kang. Akang bakal cilaka sebab si Aki mah elmuna luhur. Kusir setan nu harita keur ngadeukeutan ngarandag eureun dina jarak 3 lengkah ti Sanjaya jeung galengan hate. Pok kadenge kusir setan teh nyarita. Bohara kolot mah tarung. Bak-bik bak di belah ditu. Ayo budak ngora karah kauprak ngarobrol badi pageye-geye kitu. Sanjaya jeung galengan hate ting calengir ngarasa era. Diomong kitu teh. Sanjaya mah malah ngabalieur neuteub ka arah sejen bari nangtungna gengis rada ngajauhan ti galengan hate. Galengan hate gancang nyarita. Aki, kunaon Aki teu percaya lamun Kang Ujang ieu Sanjaya Galunggung alias jawara pedang dewa. Pamohayan teu mungkin. Jawara pedang dewa elmuna teu teu saluhur si Sujang ieu. Badina si Sujang mah teu mau bakarang. Papadah nyebutkeun kawas bumi jeung langit. Pamohalan jawara pedang dewa ngahiji si Sujang sameme aya kiamat datang. Galengan hate atuh ngarahuh jengkel meureun mah. Kusir setan kadenge nyarita deui. Kula rek neanganana ka belah kidul. Nyai suruganan jawara pedang dewa kapanggih di belah ditu. Nyai mah mulang bae nya kalengkop serem. Kusabab kuring bakal nganter galengan hate ki. Kadenge Sanjaya megat kalimah. Oh hade ari kitu mah. Tulung jaganin cukulanya. Ulah tepi ka aya hiji sireum ge anu ngegel ka cukula. Kumaha lamun kuring anu ngegelna? Anjeun bakal gandrung ku kaula Sujang lamun wani-wani ngegelin cukula. Nyai bakal milu ngagantung dina sagantungan jeung Kang Ujang ieu ki. Cek galengan hate milu nema. Ucapan incuna eta nyieun kusir setan manyun tuluy ngabalieur. Dasar nonoman keur balger. Enggeus Aki indit ayeuna galengan hate duakeun we Aki sangkan gancang panggihnya jeung jawara pedang dewa. Kusir setan nyabut pecutna. Pecut ponok teh diheumbatkeun laun ka hareup ceter. Haseup ngeluun bari dibarengan ngaburicakna kemang seuneu ti tungtung pecut. Ngadadak awak kusir setan naik saeutik. Sukuna teu napak deui kana taneuh. Saterusna mah awak eta ngalayang gancang kawasan nu kaseret ku kakuatan anu teu katempo. Wush. Dina kaya nangtung satengah dongko kusir setan indit kawasan anu keur nunggang kuda anu teu katempo jirimna ku panon biasa. Celeter pacutna kadenge ceceleteran. Sanjaya gogodeg. Bener-bener luhur ilmu Aki Nyai teh. Cek Sanjaya kagalengan hate bari panonna mah neuteub inditna kusir setan anu ngalayang teu napak kana taneuh. Memang gitu kayan si Aki mah. Usabab eta Nyai teu meunang neangan guru sejen. Sabab sakabeh ilmu si Aki bakal diwariskeun ka Nyai jeung ka adi Nyai anu katelah si manis mahli gae sukma. Anjakal sifatna heurasnya. Tetep teu daek percaya ka kuring. Lamun kuring teh Sanjaya Galunggung nu asli. Dah si Aki memang heuras hulu.
pangada tama Kang. Keun wae lah ulah di emutan teuing. Nah sifat si Aki mamang kitu lamun geus percaya ka hiji jalma hese percaya deui ka jalma sejen. Ukur hiji jalma nu bisa ngarubah pamadeganana naon hal anu dipercaya ku si Aki. Saha jalma nu dimaksud ku Nyai teh? Lanceukna si Aki nyata Eyang Sanupati. Sanjaya kerung sabab asa pernah ngadenge ngaran anu disebutkeun ku galengan hate nyata ngaran Sanupati. Bari rada asa-asa Sanjaya tumanya deui ka galengan hate. Maksudna Ki Sanupati anu sok katelah oge ku sebutan Ki Jana. Benar pisan Kang, akang mau jeung Eyang Sanupati. Cek galengan hate katempo gumira. Sanjaya rada mesem bok ngawalon. Lain wawuh-wawuh deui jeung Ki Sanupati mah, malah mah hubungan kami raket pisan Nyai. Heubeul akang pernah mantuan Ki Sanupati dina perkara pusaka kampak setan kubur. Sanjaya hatena rada ngemplong sangeusna apa lamun kusir setan teh adina Ki Sanupati. Tah lamun akang hayang si Aki percaya diri akang anu sabenerna tepungan Eyang Sanupati. Sina Eyang Sanupati anu ngajelaskeun saha diri akang ka si Aki. Nya harti gitu mah, tapi akang teu apal di mana ayana Ki Sanupati ayeuna. Barina akang nage kudu neangan mega sagagang ieu teh. Manehna macleng sawaktu akang tarung ngalawan Lantang Suri. Oh, jadi akang tarung ngalawan Lantang Suri jalma kepercayaana Ratu Candana Sutra. Nya. Tapi manehna mah geus tiwas ku sobat akang nyaeta si Japati Liar. Kunaon akang tepi ka dimusuhan ku urang-urang Selat Bangkat? Cek galengan hate bari paromana ngariuk alum. Panjang carita mah. Keun ngadongengna urang mending ge bari lumampah ngeureuyeuh bae. Kumaha satuju Nyai? Cek Sanjaya. Manehna ngajak lempang ninggalkeun eta patempatan. Satuju pisan atuh Kang. Walon galengan hate paromana marah mai deui. Pamiarsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Neng Shopee pamiarsa. Pamiarsa anu resep gula galeuh kana barang-barang nu aya di Shopee, mangga tiasa balanjana ngalangkungan produk nu aya di Dongeng Aki. Kantun pilihan bae produk anu aya di pojok kenca handap ieu video. Klik salah sawiosna parantosna lebet ke aplikasi Shopee nama pamiarsa bebas ya. Bade ngagaleuh naon bae oge mangga sakahoyong pamiarsa. Teu wajib kedah ngagaleuh barang atau nabi produk anu dipajangnya anu kur jalan kanggo meuntas ke aplikasi Shopee pamiarsa. Balanjana pamiarsa di aplikasi Shopee ngalangkungan Dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong oge parantos balanja ngalangkungan produk nu aya di Dongeng Aki. Urang keureuy deui dongengna pamiarsa prung. Dua nana tuh ngalengkah lumampah bareng nuju urut tarungna Sanjaya jeung Lantang Suri teh sapanjang jalan Sanjaya madar caritana. Naon nu jadi kasang tukang manehna tepi ka diporo ku urang-urang Selat Bangkat.
Bari uplek ngobrol saudaraman silih tetep dua nonoman teh jadi tambah loma, tambah akrab. Tapi lalampahan maranehna kapaksa eureun ngarandag ngadadak kulantaran kamunculan jalma nu ngahaja ngahadang dina jajalaneun Sanjaya jeung galengan hate. Lain ukur saurang nyatana mah nu ngahadang Sanjaya jeung galengan hate teh aya 2 urang. Nu hiji mah aya di luhur tangkal bari mentang jamparingna ngarah ka Jawara Pedang Dewa. Panon Sanjaya ukur ngareret sakedeung ka jalma di luhur tangkal tuluy api-api teu ningali. 2 jalma nu ngahadang teh 2 wanoja ngora anu bukna sarua panjang dikepang buntut kuda 2. Di luhur tangkal make papakean warna biru kolot, bajuna eueuh leungeunnan make beubeur warna beureup. Sirahna mah make iket tina rante masipuhan anu dibandulan ku batu beureum herang sagede siki rambutan. Sedengkeun anu dihandap tangkal make papakean warna koneng gading iketna tina perak anu dihias ku batu warna-warni. Hiji pedang katempo ngadaplok dina tonggongna si baju koneng gading. Kunaon manehna ngahadang urang? Cek galengan hate. Teu ingatunya, nah nyai apal saha eta awewe. Manehna teh urang selat bangkat, Kang. Walon galengan hate. Anu di luhur tangkal itu oge, cek Sanjaya deui bari panonna ngarinat ngareret ka wanoja di luhur tangkal. Galengan hate tanggah sakedeung tuluy ngawalon. Nya, manehna ge urang selat bangkat, Kang. Anu di luhur ngaranna teh si Kembang Ranjang. Lamun dihandap tah di baju koneng eta dihareup urang katahna mawar alas. Maranehna pangawal-pangawal pribadina Ratu Candana Sutra anu ukur ditugaskeun kaluar karaton lamun dina kaayaan kapaksa pisan. Lamun kitu keun urang sanghareupan bae ku Akang Nyai mah saya gabenya ulah tepi ka jadi sasaran. Cek Sanjaya tuluy maju salengka bari tetep tenang. Mawar alas nu aya di handap nyarita ti heula sigana bae teu ngeunah hate sabab nu dihadangna kalah kating kacewis. Lamun teu salah, anjeun teh incuna ku sir setan lain anu katelah galengan hate. Bener, kuring incuna ku sir setan. Walon galengan hate bari baeut, kawasan nu hayang nembongkeun lamun dirina teh mihak ka Sanjaya. Mawar alas nyarita deui bari tetep katempo tenang. Lamun kitu, hartina anjeun anu geus hasil newak Jawara Pedang Dewa anu maling kita pusaka kami. Galengan hate, tangtu aki anjeun ku sir setan ngarasa reueus ka anjeun. Henteu, Jawara Pedang Dewa mah lain maling. Kuring sama sakali henteu percaya. Ku sabab eta kuring moal newak Jawara Pedang Dewa pikeun diserahkeun ka Ratu Anjeun Mawar Alas. Mawar alas seuri sinis ngadenge ucapanna galengan hate kitu teh. Galengan hate gancang nyarita deui. Sigana mah kuring bakal newak jajaka ieu pikeun diri kuring sorangan. Seri sinis mawar alas beuki ngarubakan manehna ngalengkah ka belah kenca bari nyarita. Anjeun kaliwat wani galengan hate. Sieun kunaon bari nage? Tembal galengan hate teuneng ludeung ka tempona. Kuring ngingetkeun ka anjeun ulah coba-coba ngapi milik Jawara Pedang Dewa lamun anjeun masih boga tujuan kitu. Eta hartina anjeun teh bakal adu hareupan jeung Ratu Candana Sutra. Sarua we jeung anjeun masrahkeun nyawa ka kuring. Sabab kuring teh diutus pikeun mawa mulang Jawara Pedang Dewa ka karaton Selat Bangkat. Bari maju 2 lengkah galengan hate nemalan. Nah bae, kuring anu ngameunangkeunana Ratu Candana Sutra nu hayang ngapi milikna. Nah anjeun teu apal mawar alas. Sakumaha ieu hesena meruhkeun manehna. Sanjaya cicing-cicing ngareret ka arah wanoja di luhur tangkal. Katempo arah jamparing ngageser diarahkeun ayeuna mah ka galengan hate. Wah, bahaya. Cilah kayeuh. Geurentes Sanjaya dina hatena. Sanjaya beuki ningkatkeun kawaspadaanana. Mawar alas masih nyarita kagalengan hate.
Kalengan hate ulah kekeh anjeun. Sangkan henteu kalengitan nyawa ayeuna oge. Nya kumaha kuring weh? Emangna nyawa kuring teh bogana anjeun? Bangsat anjeun. Geremawar alas leungeunna ngacung, nuding lempeng ka galengan hate. Lain sinar tenggelan anu kaluar tina curugna mawar alas, tapina jamparing di luhur tangkal anu ngablesat gancang ngarah kana dadana galengan hate. Tersier wutep leungeun Sanjaya ngolebat gancang newak jamparing nurek nembus dada montokna galengan hate. Leungeun kenca jawara perang dewa gancang nyindrek ka arah luhur ceter. Kumang ranjang anu rek masang di jamparing kana gondewana ngadadak ngajengkang labuh ti luhur tangka sabab kahanca pisan ku jurus indrek kuludug Sanjaya galunggung. Untungna Kemang ranjang masih mampu salto 2 kali jadi manehna masih bisa ngawasa kana kaseimbangan awakna. Tengah gedebut dibanting masih sempat turun ka taneuh kedua sukuna sanajan tuluy rada ngadaligdeug. Kemang ranjang tuluy dongko beungeutna pias manehna nahan napas pikeun nahan rasa seueul jeung nyeri dina anganna anu nyelek sabab kekenaan ku jurus sindrek guludugna jawara pedang dewa. Mawar alas syukur ngareret sakedeung ka baturna tuluy neuteup deui ka arah Sanjaya. Diteuteup kalah mentang seuri kokojona anu bisa ngelumpuhkeun hate kaum awewe. Jamparing masih dicapit ku 2 ramo. Sakalina Sanjaya ngagerakeun 2 ramona platok bae eta jamparing teh potong jadi 2. Sanjaya rada ngagebeg oge nempot tina potongan jamparing teh ngelunkeun haseup sarta ngaburinya sakilatan cahaya biru. Hartina masalah eta jamparing teh ngandung kakuatan tenaga jero nu ngandung racun anu ganas. Sanjaya gancang ngalungkeun potongan jamparing sabab embung nyeseup kana haseup racun nu kaluar tina potongan eta jamparing. Tapi ku sabab angin ngagelebug niup tarik ke arah belah kenca, haseup teh jadi kaseseup ku galengan hate sacara teu sangaja. Galengan hate langsung batuk tuluy awakna nyolontod. Atuh gancang Sanjaya newak galengan hate tuluy disangkeh. Galengan hate, sadar ya, sadar nyai. Galengan hate ngeureunkeun batukna panonna mimiti ceuleuyeuk beungeutna mimiti geuneukna biru tina kulitna kalaluar cenang-cenang warna hideung. Cilaka, manehna nyeseup haseup racun jamparing tadi. Mawar alas gancang nyarita. Manehna bakal tiwas moal lila deui ge dina kaayaan lamokot ku getih hideung anu buruk. Eueuh saurang ge anu pernah salamet tina ancaman racun haseup kuburna si Kembang Ranjang. Kajem anjeun waan. Gerem Sanjaya bari leungeun kencana masih nangkep galengan hate. Dina kaayaan kitu hiji bayangan beureum ngolebat datang ka tengah-tengah maranehna. Kolewat corilat celeg. Apal-apal geus nangtu ngajaga. Si horeng nu datang teh seorang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuna mah nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Geus ruang riung deui jeung nu garelis. Yeh, ampun ya si Kasep nya. Loba pisan bangenan boga ilmu pelet naon nya isi Kasep. Tapi ka ibi ge ngudag-ngudag we kieu ditukangeun nya. Bari ieu Mama boboko jeung nyiru ieu pamiarsa da waktu lagi sepang aja. Jalajan heula awuk mending ge masih haneut raos kareueut matak dedeyeun ieu. Tah ieu kurawul surap jagung raos gurih nikmat geura sami masih haneut sok dibarorong pamiarsa. Pohon. Aduh bisa witi kabujeng dongkap pemirsa ku kituna turang cakapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya dina lakon Ratu Candana Sutra bagian 47. Sagatunya urang teu heula dihandelem sieum gesan sampureun urang tuna heula dianjuang siang gesan alaeun urang sampur teuing ke di bagian anu salajengna. Kumaha rasana antosan bae di bagian ke-48 pamirsa. Hatur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojongnya kana pedaran-pedaran dongeng Aki salami ieu hatur nuhun. Mugi-mugi nya sadayana atuh aya dina kawalujaan, aya dina kaberkahan nya. Kelancaran segala rupina pamirsa. Amin ya rabbal alamin. Panginten sakitu heula anu kapihatur pamiarsanya mugi wae atuh urang tetep dipawarinan waktosnya dipanjangkeun yuswa dina kasehatan sadayana pikeun tepang dangu deui ngalangkungan udara sareng gelombang anu sami. Teu hilap kahatur doa pamiarsa urang doakeun sadayana dulur-dulur urang anu nuju ka musibahan kabanjiran nya duh. Aya we nya musibah teh dipalih ditu dipalih mana Sumatera nya Medan nya terus Aceh Bireun Padang gitu panginten nya sadayana mugi we ditabahkeun paparinan kaselamatan sareng kasabaran pamirsa sadayana dulur urang dipalih ditu oge teu aya banjir susulan teu aya bancang pakeuh sareng musibah deui ka payuna mah. Kumaha atuh nya namina oge bencana teu aya nu terang sateucan kiamat mungkur sakedap ngolebat heula ningalan anu ieu anu komen Kang Aris Dodoy lajeng ki sumuhun bantos lajeng Kang Iwan selalu pasti selalu hadir hatur nuhun Jelani J tacan upload berantos ieu nuju Mulya Muhammad Kang Rudi Wiguna ge langgo united nya hatur nuhun. Saya hadir dina padaran dongeng Aki. Mugi sarehat Kang Dani Sujata oge Kang Nang Nurholis anu di palihan Tegal. Kang Amin Aminuddin di palihan Garut, Kang Jaya Sumpena di palihan Jakarta, Kang Ade Sukarna. Ki banjir deui nya mugi Aki sehat walafiat amin hatur nuhun pidoa ti sadayana nu itu ningan nu apal kayan Aki mah nya ngadaruakeun teu siga anu kitu ngadangukeun dongengna dituncalan panginten atanapi emang ngahajat teu ngamalum kana kayan Aki ningan jejeleh we ngawaweleh nya padahal sakitu mang tahun-tahun ada Aki teh ngadongeng teh dan nuju lancar mah lancar pamiarsanya. Kahiji atuh cariosna kedah diserat ulang per bab kieu nya. Kadua atuh seueur dongkap kieu ningan banjir wae palih dieu mah upami musim hujan. Katilu atuh Aki nage sibuk. Janten patumpak-tumpuknya pamiarsa. Dari nu ngadangukeun mangkantun ngadangukeun sanes ngangluh mung silih harto silih ieuan we silih maklum pamiarsa. Mending urang silih doakeun hari cenah Aki ngangluh pedah teu saimbang cenah duitna penghasilanna ti YouTube jeung di dunia nyata cenah nya sanes kadinyana pamirsa da Aki mah ngahaja ada melan dongeng ti kapungkur bari dongengkeun nya sanes ngudag kadinyana da moal sabanding lah zaman kiwari mah pamirsa. Ugu ku hoyong ngamumule ngareurah-reurah seni dongeng Sunda pamirsanya sanes kumaha onam eta sanes ka mana tujuanna. Mugi-mugi we atuh urang sasarengan aya waktos satu sareng lancar aya naskahna atuh dikeureueuh ku Aki ge. Kitu we pamirsa janten curhat ngamaklum we atuh Aki nyuhunkeun maklumna ulah ngajejeleh kaditu ka dieu kumargi. Dan nu apal mah Aki nyalira panginten kondisi sareng niat Aki nu saladasna. Sakitu heula nu kapihatur Aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.